Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng ibu cucu sumiangsih dina raraga diajar virtual bahasa Sunda ngaliwatan video. Tah, hidup ayeuna kumaha dararama? Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang neraskeun deui nya pangajaran bahasa Sunda nyaeta dina pangajaran kadua. Namun sataacana urang ngawitan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula nya. Alhamdulillah mugia hidup sadaya di bumi atos ngadoanya. Tah, dinten ayeuna urang buka deui pangajaran muka 2. Tah, waktos minggon-minggon kapengker hidup atos diajar ngeunaan pengalaman nu pikareseupeun nya. Tah, diajarna teh kumaha, Bu? Tah, Ibu atos masihan pancen ka hidup nyaeta hidup nyeratkeun pengalaman hidup anu. Tah, ayeuna Ibu bade ngajentrekeun ari pengalaman nu pikareseupeun teh naon, Bu? Tah, pengalaman teh hartosna pengalaman nu pikareseupeun hartosna nyaeta yang disukai. Jadi, pengalaman nu pikareseupeun artina teh pengalaman yang disukai atau pengalaman yang paling tidak terlupakan ya. Nah, hidup waktos nyerat dina kertas anu tos Ibu sadiakeun aya nu nyeratnya contona teh kieu abi mah saurna teh jalan-jalan ka Pangandaran nya. Terus aya oge anu nyeratkeun jalan-jalan ka kebun binatang. Terus aya nu oge anu juara kelasnya. Terus aya oge anu bermain bersama teman saurna teh kitu. Ameng sareng rerencangan kitu saurna teh nya. Rupi-rupi sadayana pokona atos harebat atos tiasa nyeratkeun pengalaman nu hidup resep gitunya. Tetap semangat kade tong hilap kedah seueur maca di buminya. Saatos hidup nyeratkeun pengalaman nu dipikaresep dinten ayeuna urang teraskeun deui nyaeta ngeunaan mikaweuruh kecaprundayan. Naon nya, Bu, ai mikaweuruh kecaprundayan teh? Tah, di dieu Ibu bade ngajentrekeun. Kecaprundayan nyaeta kecap asal anu ditambahan ku rarangken. Hidup atos diajar waktos minggon awal-awalnya. Ngeunaan kecap asal. Tah, ayeuna kecap asalna teh ditambahan ku rarangken. Naon, Bu, hartosna? Abi mah teu ngartos. Tah, di dieu ku Ibu bade dihartoskeun. Mikaweuruh artina teh mengenal. Kecaprundayan artina kata asal yang ditambahkan imbuhan. Begitu ya. Jadi, mikaweuruh kecaprundayan adalah mengenal kata asal yang ditambahkan imbuhan. Jadi aya kecap rarangken. Naon nya, Bu? Aya rarangken teh. Rarangken teh sami sapertos dina bahasa Indonesia nyaeta imbuhan. Tah, dina bahasa Sunda oge sami sapertos di bahasa Indonesia aya sababaraha rarangken atawa imbuhan. Tah, nu kahiji nyaeta rarangken hareup atawa dina bahasa Indonesia mah imbuhan awalan. Anu kaduana rarangken tengah atawa upami bahasa Indonesia nama imbuhan sisipan. Anu katiluna rarangken tukang dalam bahasa Indonesia na imbuhan akhiran. Sareng anu kaopatna aya rarangken gabungan. Tah, hidup teh kedah terang. Aya sababaraha rarangken teh kitunya. Tah, upami atos terang ieu ayeuna urang diajarna ngeunaan anu kahiji heula nyaeta rarangken hareup. Kumaha nya, Bu, rarangken hareup? Yuk urang simaknya. Dinten ayeuna urang diajarna anu ngawitan nyaeta ngeunaan rarangken hareup nasal N. Tah, ari rarangken nasal N nyaeta rarangken hareup nasal anu ngarubah atawa nambahan sora dina bagian awal ku sora nasal. Rarangken nasal N dina kagunaanana bisa rubah jadi M, N, N, Eng, atau nga. Tah, kumaha nya, Bu? Apa artinya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya.
Jadi, rarangken nasal N yaitu rarangken hareup nasal yang merubah atau menambah suara bagian awal dengan suara nasal. Suara nasal itu seperti apa? Nah, dalam penggunaannya dapat berubah menjadi M, N, eng, atau nga. Nah, gimana ya Bu contohnya? Nah, kalian simak ya contohnya supaya tidak bingung. Tadi dia, Ibu bade masihan contohna. Kumaha sih Bu contohna rarangken hareup nasal teh? Tah di dieu Ibu gaduh kecap tulis. Upami ditambihan rarangken hareup nasal, tah janten rubah katana teh atanapi kecapna janten nulis. Tah perhatoskeun nya anu payuna asalna teh janten N. Gitunya, tah kumaha upami dilebetkeun kana kalimah. Tah ieu kalimahna geura tulis atuh ngaranna. Anu kaduana manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Gitu saurna teh kalimahna. Tah contoh nu kadua, baca aya kecap baca. Upami ditambihan rarangken nasal N, tah di dieu janten maca. Nya janten rubahna teh huruf anu awal nyaeta M nya eta mah baca, ieu mah janten maca. Upami dilebetkeun kana kalimah nyaeta geura baca atuh surat teh. Upami nu kalimah kaduana Burhan keur maca surat. Gitunya contohna. Mugia hidup tiasa memahami contoh nu ku Ibu tos dipasihan nembe. Tah catatanana rarangken nasal N sama dengan arti imbuhan awalan dalam bahasa Indonesia, yaitu menunjukkan kata kerja, begitu ya. Nah, jadi untuk rarangken nasal ini biasanya condong atau lebih sering menunjukkan kata kerja seperti itu ya. Nah, kalian coba nanti pelajari lagi dan nanti kalian coba kerjakan latihannya yang ada pada buku paket ya, supaya lebih memahami begitu ya. Nah, mung sakitu panginten anu tiasa ku Bu Cucu dugikeun, hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia hidup tiasa memahami materi dinten ayeuna nya. Hapunten bilih aya kalepatan ti Bu Cucu, kedah tetap semangat, kedah tetap rajinnya diajarna di bumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.